Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejan raskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng engalnya anu judulna Saninten Emas karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Saninten Emas teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilapnya anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di-subscribe heula. Mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaghai nginum cikopai oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna nya di tempat cukur, di pabrik, di pasar, di kantor, di perjalanan bari nyupiran, pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif atanapi bluetooth nya. Ulah hilap di like, di komen sareng di share nya linkna upami teu komen burut pokona mah. Sareng kumargi simkuring mah ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor, aya iklannya, aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring, teras hoyong apresiasi tah tiasa kana nomor dana ieu nya. Atanapi rekening sabaraha we 2000 gitu naon etang-etang wewe parkir saja. Supados tinyang kolong ting kana waktos, hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian kaduanya. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Aki Muhdi nuluykeun deui cumaritana. Harita teh pun guru netelakeun lamun satu cai anu ngaranna Orai Loklok Kusnembongan
cing cirining aya hiji jalma anu keur muhit ilmu kasilumanan. Ari eta ilmu teh ngaranna rahayuning urip. Ieu ilmu teh kacida ahengna sabab dina nanjeurkeun kakuatanana ku jalan nyokotan jajantung manusa. Laun patalina antara orai loklok jeung ilmu rahayuning urip. Ceuk sakaol orai loklok teh baheulana hiji jawara linuhu. Bisa kasebut jawara sakti pilih tanding sudah lawan. Nepi ka hiji mangsa si jawara teh patulak jeung hiji jalma anu miboga ilmu rahayuning urip. Geus kitu we kuduna. Si jawara ngalaman kasoran inyana nu mahing pati ku ilmu rahayuning urip. Tapi samemeh ajaling pati inyana kedal sumpah. Lamun dina hiji mangsa aya jalma anu muhit kana ilmu rahayuning urip, inyana rek nembongan minangka tanggara ka balarea, tah kitu lalakon anu kungsi katarima ku aki teh. Cek aki tadi teh bener atawa henteu mah, aki ge teu apal. Oh ieu mah ngan ukur nepikeun beja we. Kitu pok-pokanana Aki Muhdi cumaritana panjang lebar nepikeun beja anu kungsi katarimana. Mahya jeung si Kaja tangka carolohok. Rai atuh teu puguh-puguh eta bulu baok rai atuh teu puguh bulu pundukna teh pating puriding. Janten urang kedah kumaha Ki? Duka kunaon abdi mah bet ngarasa keung kieu ieu teh. Ceuk Mahya bari ngusapan pundukna. Ya tuh kudu ngarasa sieun sarjang. Ngan ti wangkit ayeuna ka hareup. Poma urang kudu hati-hati lan waspada. Ceuk paribasa mah kudu caringcing pageuh kancing, cing saringset pageuh iket. Lamun rek lumaku ulah padu, samangsa rek miang ulah janji indit. Pokona mah kudu tarapti ulah cileureun. Sok sanajan teuing di mana mimitihna jeung bakal kumaha kajadianana. Lalaki sorangan ge panteu apal. Tapi isuk jaganing geto bakal kasaksen ku urang sararea. Temal Aki Muhdi kawas geus terus rasa lamun hiji waktu bakal aya kajadian anu matak ngagenjleungkeun ka balarea. Kartos pisan Ki. Atuh nuhun tos masihan ujangan ka abdi duaan. Ceuk si Kaja bari rengku. Juga ieu mah geura marulang. Lebar eta buntur kaburu jegang manten. Pokna Aki Muhdi bari nyerenge seuri. Najan loba keneh kapanasaran, Mahya jeung si Kaja antuk namah amitan ka Aki Muhdi. Basa Mahya anyog ka imahna, kasampak indungna teh keur ngadaweung we hareupeun hawu, ningali anakna ngarongheap datang, maentat ka cidabungahna. Nah wayah kieu teh karek ngulang atuh ujang. Mamah sok hariwang lamun hidup lat balik teh.
komo hidup depan ngusupna kawalungan Cikahuripan. Mak teh beki melengeh kue lantaran walungan Cikahuripan mapan sok loba bejana apana. Pokna ma entat gasik tumanya kanu jadi anakna. Memeh ngawalon mahya nyelapkeun heula jejeurna kana bilik. Satu tas diuk pok bae mahya nyarita. Saleres nama di siang kini oge tos mulih mah. Kaleresan bae tadi teh ngawangkong heula di bumi na Aki Muhdi sareng ieu deui dina korang aya beunteur. Kaleresan walungan Cikahuripan teh nuju puru janten kekengan teh rada seueur ieu teh. Korang dibikeun ka indungna ku mahya. Ma entat nyokot wadah beunteur tina korang gancang diparinkeun. Uluh pohara kieu geningan berkah ngusup teh bebenangan. Heuh mah teh sidi keur baluweng duit teu boga pisan dengan sangu oge ukur sepan daun sambe karo samal goang. Tadi teh maksakeun init ka warung maksud derek nyelang heula ngahutang ka si Ana. Ari pek teh di warung oge korompong tayana naon geningan si Ana geus 2 poe ngaringkuk inyana teu bisa init balanya ka pasar. Heuh mah teh ukur nyokot bako we jeung dun kawung keur hidep. Pokna ma entat bari ngarongkong bako tina pago song dibikeun ka mahya. Bari rumegag mahya nampanan bako ti indungna. Hate mahya ngangres ngarasa watir kanu jadi indungna. Rumah sadirina teh teu bisa mere duit keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Geus sababaraha poe mahya ngaligeuh taya pagawean. Hapunten mah, tos sababaraha dinten abdi teh suwung taya nu miwarang ngadamel. Manawi enjing atanapi pageto aya nu haat miwarang buburuh deui. Pokna mahya bari dumareuda. Ih, teu kudu jadi pikiran anaking. Perkara rejeki mah pangeran anu ngatur. Pikeun emak mah ningali hidup cager oge geus kacida bungahna. Kedaguan sakedeungnya mare katampian heula mersihan heula beunteur. Ceuk ma entat bari cengkat tina diukna. Inyana terus bae indit katampian bari mawa lauk beunteur. Basa indungna geus balik deui ti tampian. Mahya gura-giru init kacai rek ngadon beberesi. Jangjang peuting geus ngalingkup ngaganti mangsa beurang. Lemur bingbin kasaput ku jurig poe ukur ka ciri beleg-begna peuting anu mongkleng. Sora sasatuan peuting geus rareang patembalan jeung pada baturna. Sora jangkrik patinggarerik, sora cari cangkas dalalenger kawas nu ngahaja mirigan. Dina wanci harieum beungeut mahya geus aya di imahna Aki Muhdi. Duanana keur dariuk di pawon nying hareupan hawu anu ngadederak ruhai. Beuleum sampe anyar nyai patinggaloler dina catang hawu. Bari nglepus udud pok bae Aki Muhdi ngawakca. Yang Mahya, sakabeh jurus geus diturunkeun ka Ilahi. Najan ukur 10 jurus tapi miboga kakuatan anu kacida rohakana teh. Sabab jurus tapak Sang Hyang teh kacida ahengna. Ti mimiti jurus kahiji nepikeun ka jurus ka-10 estuning ngaruntui taya kaselang ku gerak sejena. Muhun Ki, namung abdi teh teu acan paos dina ngaruntuina.
margi tak acan kantos patelak apanan sumawuna nyobian jurusna dina tarung mah. Walon mah ya rumasa manehna macan pati apal perkara jurus runtuyan tapak Sang Hyang. Oh tunanaon ke dina hiji mangsa urang neangan tempat anu lalugina sarta merenah. Aki rek nyobaan wowosen ilahing ngarah katingali lebah mana anu kurangna. Ayeuna aki rek tumanya ka ilahing saryang. Jurus tapak Sang Hyang diwangun ku 10 adegan. Cing, naon bae jurusna pe kadinya sebutkeun hiji-hijina. Pokna Aki Muhdi tumanya ka Mahya hayang apal kana pangawruhna. Upami tepat mah jurus anu kahiji runtag Sang Hyang, anu kadua sasar Sang Hyang, anu katilu babad Sang Hyang, anu kaopat papat Sang Hyang, anu kalima dampal Sang Hyang, anu kagenep ringkang Sang Hyang, anu katujuh lumaku Sang Hyang, anu kadalapan bayu Sang Hyang, anu kasalapan banyu Sang Hyang, teraswe anu kasapuluh jurus kalangkang Sang Hyang. Walon Mahya nataan sakabeh wangunan jurus tapak Sang Hyang. Oh, alus pisan. Cing cirining ilaing teh saregep sarta tegaplah dina diajar ilmu. Lamun urang geus bisa ngaruntuikeun ti jurus kahiji nepikeun ka jurus ka-10, eta disebutna teh leunjeuran jurus tapak Sang Hyang. Wangunan jurus tapak Sang Hyang teh miboga gerakan anu kacida gancangna. Hese eta mah dituturkeun ku panenjo, tapi urangna kudu mineng ngolah sarta ngalatih kana eta jurus. Kade kudu getem ulah mumungkaleun sakadaekna. Kitu ceuk Aki Muhdi mere wewengan ka Mahya. Unyuk sumangga Ki, kahartos pisan ku jisim abdi. Walon Mahya bari rengku. Tukarasa waktu teh beuki nyerelek, geus 3 taun ilaing diajar jurus sarta ilmu anu sejena ka Aki. Geus cunduk kana waktuna pikeun Aki muka rusiah ngeunaan ilmu anu geus kacangking ku ilaing. Pan ilaing teh remun ngisat diri ngosongan beuteung sangkan tinekanan sagala pamaksudan. Kungsi ngabeuti aya kana ulasna poe, kungsi oge puasa mutih sanaptu ilaing. Teka itung pan ngadawam aurat, mesaban cacap ngalakonan ibadah wajib. Tah, eta teh minangka pamulina, sangkan tetep tumetep ngahiji jeung diri urang. Kumaha kaharti? Ceuk Aki Muhdi panuna neuteub ka Mahya. Muhun Ki, kahartos ku jisim abdi. Walon Mahya bari unggeuk. Syukur ari kaharti mah. Aki teh geus nibankeun opat ilmu ka ilaing. Urang sebut bae ilmu jero atawa ajian. Urang tataan hiji-hiji ku Aki ngarah ilaing ngarti sarta nyaho. Ilmu anu kahijinya eta bentengan bandawasa. Lamun ilaing dirempuk ku sabubuhan jalma, baca we kalimahna nepikeun karengse. Lamun geus cacap macana, guratan hareupeun urang ku suku katuhu, sakabeh musuh moal bisa nyerang ka urang. Sabab aya pangawasa anu ngahalangan. Tong boroning masa ukur nyerang ku jasmani, sok sanajan musuh urang miboga ilmu geblag oge moal metu teh. Ieu ilmu teh geus kacangking ku ilaing kari mecakna wengke. Pokna Aki Muhdi mimiti ngaguar sakabeh ilmu anu kungsi dibikeun ka Mahya. Be, kalintang aheng na geuningan. Haturun pisan Ki, tos kersa ngawaris ilmu linuhung ka abdi. Ceuk Mahya ngarasa reueus jeung bunga. Tong jadi pikiran, mata kitu ge geus jadi milik ilaing.
Ayeuna urang guar ilmu anu kadua nyaeta ajian bajra karang atawa kawedukan. Lamun ilaing nying harupan musuh anu make pakarang sarta ilaing miboga kahariwang sieun kabeunangan, baca bae kalimahna 3 kali sarta tiupkeun kana dampaleungeun anu kenca. Ku kersana pangeran awak ilaing teh bakal weduk moal teu ku sakabeh pakarang. Ngan teu bisa salilana. Waktuna teh ukur 10 keser seureum atawa ampir sapoe moket. Lamun hayang weduk deui mah ilaing kari maca deui kalimahna. Nepi kalebah dinya kaharti ku ilaing. Ceuk akimu di tumanya kamahya. Muhun Ki kahartos ke dupi ilmu baraja karang aya apesna kitu. Walon mahya malik tumanya awahing ku panasaran. Pangaranan ilmu kawedukan atuh geus tangtu aya apesna atawa pamaperna. Apesna ajian baraja karang teh nyaeta ku pakarang anu kungsi dicekel ku awewe anu keur head atawa keur kareseban. Jadi lamun aya awewe keur kareseban nyekel bedog, eta bedogna dipake ngadek kanu ngagem ajian baraja karang, geus tangtu eta bedog bakal teurak kana awakna. Walon akimu di ngajentrekeun kamahya. Entening bangga geuningan nya Ki. Horeng apesna teh ku perkawis anu kasebat teu pira nya Ki. Ceuk mahya bari gogodeg. Eta mah geus aya ti dituna lantaran aki ge teu apal lalakon baheula nama. Ayeuna urang guar anu katilu nyaeta ilmu sirep bayu turu. Ngaranna ge sirep atuh geus tangtu urusanana teh jeung hees. Ieu ilmu bisa dihususkeun ka saurang jalma, bisa oge dikumkeun pikeun jalma salemur. Ngan kade samangsa digunakeun teh kudu tarapti ulah janji teh. Jadi lamun geus beres mapatkeun kalimahna, tiupkeun ka palebah jalmana atawa lemburna. Tapi tingali heula cing jentre hiliwirna angin teh ka belah mana. Lamun hiliwirna angin ka lebah urang, geus tangtu teh bakal malik malindes. Anu hartina mah anu disirep teh teu eling, anu nyirepna milu ngajengjehe alias sarua tibrana teh. Ceuk akimu di ngajentrekeun deui kamahya bari nyerengeh seuri. Duh, kalintang pecuk nanya ilmu bayu turu teh dugikeun ka tiasa nyirep salembur. Ngan edas we eta kedah apal hiliwirna angin bilih malikan. Abdi kalintang bagjana Ki, tiasa ngagem ilmu anu kalintang linuhungna. Hatur nuhun pisan Ki, abdi ngaraos bingah sareng ngregreg ngadangu kieu mah. Pokna mahya atra muka bunga. Jadi teu kudu meuli obat tidurnya. Mun hese sare teh bacakeun tiupkeun ka urang. Ek hayang. Yo, sarjang, aki rek ngalalakon sakudeung. Baheula zaman aki keur ngora, keur mujeuhna beleke senteng can boga lilingeran. Aki teh kungsi boga kabogoh anak demang, rupana kawilang pantes gulis kasebutna. Kulantaran aki geus ngagem ilmu bayu turu, bet jorojoy we hayang mecakan ilmu sirep. Maklum ngaranna ge keur ngora, sok rada porenges aki teh. Dina hiji waktu aki ngahajang-hanjang ka imahna, sameme unggah ka imahna aki teh maca heula kalimah ilmu bayu turu. Pokona mah dikumkeun we pikeun anu araya di jero imah. Cacap mapat kalimahna aki teh gancang niupkeun panyirepna. Na atuh rengse titiup harita keneh aki beh. Aki teh beuh teu inget di bumi alam. Udang sote isuk-isuk kagarewakeun ku pribumi. Sapuputing aki sare diburuan. Bari awak cipruk balas ka ibunan. Sigana mah pribumi sarare. Aki oge ngagoler diburuan. Meureunnan pas ditiupkeun ku aki, angin ngahiliwir ka palebah aki.
Dasar kudu katulah, boga niat rek nyolong bade aki teh. Kitu ceuk Aki Muhdi ngaguar lalakon baheula ditungtungan ngagak-gak seuri. Atuh teu burung Mahya ge milu seuri kagugu ku lalakonna Aki Muhdi. Aki Muhdi nuluykeun deui cumaritana. Tah, ayeuna urang guar ilmu atawa pangawasa anu kaopat. Nyaeta ilmu tapak jalak. Ari ilmu tapak jalak eta teh hiji pangawasa anu kacidaluhungna tong mah boroning keuna ka jalma eta teh. Najan keuna kana batu atawa kana kai geus tangtu bakal ajur. Anu bisa ngabendeng kana kasakten ilmu tapak jalak lintang ti ajian pupul bayu. Anu matak kudu hati-hati ulah padu digunakeun. Munang soteh dipake nalika nyawa urang kaancam. Ampun teu bisa ampun, ngelehan sumaona teu bisa hoja, nya di dinya mah pek bae gunakeun piraku unaman urang rek sosoroh kojor atuh. Kutan teh kitu Ki. Upami aya jalmi anu katibanan ku pangawasa tapak jalak kumaha nya Ki? Nya maksad teh nah tiasa damang sabihari deui. Cek Mahya ku mecrek bari gasik tumanya ka Aki Muhdi banget ku panasaran. Sabenerna mah lamun aya jalma anu katibanan ku pangawasa tapak jalak geus moal kapuluk nyawana teh. Sakirana pikeun ngajaga diri mah lamun rek ngagunakeun ilmu tapak jalak leungeulna ku leungeun kenca. Sok sanajan kayaan ripuh tapi bakal cager deui najan waktuna lila. Tah, ayeuna aki rek sakalian masrahkeun batu tapak jalak. Ari ieu batu teh minangka ciri anu mandiri ilmu tapak jalak. Walon Aki Muhdi ngajentrekeun deui ka Mahya. Aki Muhdi ngodok saku bajuna nyokot endong leutik tina kain hideung. Tali endong diudar ku Aki Muhdi, gorehel aya batu warna coklat ngora sagede siki manalika. Eta batu ngakenclang herang, di beh tengahna aya liangan tapi teu parat. Eta pisan anu disebut mustika tapak jalak. Ari ilmu tapak jalak memang kudu ngahiji jeung mustikana geus jadi hiji katangtuan, lamun hamo bisa dirobah deui. Jadi lamun mah taya mustikana kajeun kalimahna geus kabeuli ku puasa jeung tatapana ilmu tapak jalak teh moal metu. Pon kitu deui kajeun boga mustikana tapi kalimahna tacan kabeuli ku nyareat keukeuh mustika tapak jalak teh taya maunahna. Sok kadinya geura tambrakeun dampaleungeun anu katuhu. Baca heula bismillah samemeh nampanan ieu mustika teh. Pokna Aki Muhdi mere papatah ka Mahya. Mahya tibang ungeuk inyana namprakeun dampaleungeunna. Gorolang Aki Muhdi maca kalimah panetep mustika tapak jalak. Bismillah kalau saning yang widi. Zat urip langgeng daya wangeuna. Ingsun sejanibankeun mustikaning si tapak jalak. Ngagurat mitapak raga kakurung kuarang kana sifat. Kawengku kurasa tarekahna. Kasanggap ku asma hakikina. Gumulung ngungkung nawujud kudratullah. Tubjali tubjati. Masya Allah ya Rasulullah. Cacap mapat kalimahna, Aki Muhdi niup mustika tapak jalak 3 kali. Mustika tapak jalak ditunda naluhureun dampaleungeun Mahya. Sok kainya geura keupul eta mustika teh. Kade kudu salawasna eling kanu kagungan. Pokna Aki Muhdi mere papatah deui ka Mahya. Unyuk sumangga Ki. Walon Mahya bari ngeupeulkeun leungeunna. Tah, jadi ilmu-ilmu
kolot-kolot baheula mah jeung silokana gitu pala wargi sadayananya lain mupus di barang tapi eta mah siloka simbol kayak gini nya silib siloka simbol sandi sangkan urang eling gitu. Atawa mun zaman kiwari mah cindra mata atawa piagam nah pangeling-eling kan piagam begitu atawa sertifikat sertifikat depan barangnya sok aya nu gampang ngabidahkeun kana barang-barang dengan gitunya nah pan sertifikat ge barang tuluy ku urang dipajang atuh urang teh mumpus di barang gitu tah zaman baheula mah kulantaran can usum sertifikat jadi siloka nanti ngawujud batu gitu ngawujud naon teh bangsa sanjata gitu eta bangsa kakayan gitu kartos tuh jadi kearifan lokal gitu nya budaya teh gitu jadi kolot baheula teh lain tengah arti justru ku ngartina ku cerdasna yen cindra mata teh yang ngaitkeun simbol supaya urang eling ka hiji perkara lewat barang nah batu nah awi nah tatangkala nah kulit sasatoan atawa naon bae gitu zaman kiwari mah tadi teh ya sertifikat gitu nya nah, sertifikat teh anu ditempel urang dipupus di pan urang teh mupus di barang atuh urang teh meureun siri ka asupnanya mustika tapak jalak ditunda naluhureun dampaleungeun mahya sok urang pole da mustika teh kade kudu salawasna eling kanu kagungan pokna Aki Muhdi mere papatah deui ka mahya unjuk sumangga Ki walon mahya bari ngepeulkeun leungeunna ser karasa aya nu asup kana dampaleungeun mahya mingkin dia mingkin tarik pating geleser aduh kadenge mahya ngarahu lantaran leungeunna karasa panas asa direrab ku seuneu mahya teu sirikna ti pepereket nahan rasa panas anu beuki ngajeletet kesang renung dina tarang mahya ambekanana ngahegak badi stas nyorang lalampahan anu kacida jauhna heuleut sawatara waktu rasa panas geus ilang teu sakara-kara sok sanajan awak mahya dumadakan pating hareap pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui cag urang tunda ilalakon saninten emasnya lalakon mahya gitu insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh